Bos, Wih, ayo nama cuang nyobaan lagi. lagi kan bahasa teh. Heeh, nu tiluan teh. Sugan we atuh ayo nama pada geus lila nih geus 70 bulan. Saya hiji mah atuh sugan we teh tangkep daripada bangkrut. Liar gitu. Cari mayar macam bagi dua heula mayar mah. Kan mana tina butuh gaji. Butuh atuh. Sabu mah pesel. Heeh, baik. Ayeuna mah cuang ka masih euceuh heula siga mayar. Oh anu arek jadi langda teh. Heeh. Yuk. Assalamualaikum. Cuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tukang kredit wae. Da ieu kai di halangan si Haji Gelo teh. Kok mereka komisi geus 4 poe can aya we mayar can copot-copot. Ya Mang yeuh. Salam Mang, aduh. Kan kredit ieu. Moal teh semetan aya teh. Iya iya ngan hampurannya iya dibagi dua gitu. Bagi dua jeung sa. Ini nabi kan ge mecer beas. Aku atuh tadi pisan. Kapan iya hajinya tadi kau dicopot can mere-mere. Naon oh iya. Ini kaina Itu bagi kata juga teh anjing. Atuh nuhun ieu nya. ya on. Nuhun. Kumaha jadi randa? Alhamdulillah lama. Udah dengan lancar nya. Yang jeung keren tuh Mang. Eta ya Assalamualaikum. Salam. Jadi cuma yang sabaraha? Mayar gope cenah. Kumaha bagi dua na? Ini bagi dua setengah. Oh kumaha carana? Karena ke warung we jajan atuh, mun sebelah mah moal da 5. Jamu mah atuh. Mainan atuh ya. Geus we anu gagal kumaha bagi dua. Piraku ieu mah teu ada. Da tuh kumaha deui? Atuh kumaha? Engke aku mangkeo yuk ah. Ayo tuh. Ayo lagi deui. Ayo. Yuk. Kala. Oke. Itu juga si Aki nu rada ieu teh nah. Mana? Ibong he. Heeh. Tuh. Nih atuh di dinya nya ya. Kenyapan ladang nanti asa di belah mana? Jadi tuh Di itu enggak? Asugan we meureun teh. Loba Kebon bener. di kebonna lobanya. Ayo tuh. Tempat deui ya cuman. Iya teh. Bon sampo kalah di palingan ku bater. Kek. Atuh ceuli teh kalah jiga kuburan sepi. Hah? Astagfirullah. Ceuli kunaon ceuli? Kenal mah ka dieu? Magi atuh nu basa eta teh apa cul teh geus ditagih sabulan-bulan. Minta sango, oh sango mah aja. Allah. Oh sango aing mah sampo ge can panen. Atuh mayar gope mah arek. Hah? Mayar atuh euy, mayar. Eueuh, itu enggak duit. Ah, kan duit wae. Ikbon saya. Atuh saat nu sae kebon sampo salaga kieu. Nu maneh? Batur. Batur. Urang Mayar mah ieu bener ya. mah duit lagi. Piko poe kabeuli. Pikok kabeuli. Hah? Mayar hante. Naon? Pikok kabeuli, mayar hante. Lorek ke urang celina. Gaul atuh agi-agi ieu mah. Gaul. Duit Duit awahnya. Loba gayanya. Bagayanya. Loba gaya. naon? Loba gaya. Astagfirullah. Jadi ieu mayar mah ieu. Sing karunya tuh orang jauh-jauh tuh di Afrika ka dieu. Jeung nagih maneh mah teu mayar wae. Naon? Teu mayar wae. Itu urang ka ditu leuh. Nagih deui awas ya mun teu mayar deui. Kuntu pung lah ke urang. Martabak tuh. Karunya bener tapi jauh-jauh di Afrika. Urang ge boga saeutik mah. Mang. Hoi. Mayar urang. Wah, mayar. Mana? Abait nih. Parcina arek bayar. Iya, karunya goceng ya. Goceng. Ieu mah 30.000 atuh. Nuhun ah. Urang ada tuh Sakitu-kitu nah. Isuk deui nya. Wah di ka dieu di isuk mah. Kana tagih deui can Kan lunas. rapi. Yo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Oh, bisa dipedoknya kan pagi. Ane juga loba budakna itu. Halus sih. Aya nu hiji beungeut offset, anu tikot, tiklot. Gitu. Mayarin. Pak, tuh Pak.
Prengki manggis pangmelikeun mobil urang mah hayang kuliah. Hayang kuliah di mana Ye, gitu? Assalamualaikum, Ye. Stephen teh Ih, pan urang teh hayang kuliah di UNT. di mana UN teh asa karek ngadenge? Itu di ditu tuh. Di mana? Universitas tersembunyi. Waduh. Ye. Naon deh ka dia? Mayar mah. Bayar naon? Anu kurut bedog teh. Bedog-bedog naon? Kapan boga hutang mana tadi dengan hutang. Bedognya ge potong kamari ya ku si iya. Stephen pan dikadekeun kana Geus batu. mah kamayar hutang, urang hayang kuliah. Urang ge butuh duitna. Butuh pan itu pamajikan kan kaparab. Keun urang geus sukses di Yo. Bayar atulah buru. Teh heula teh si ieu hayang kuliah ngacaprak ka urang ka bapana ye. Kalau dikadekeun kana batu, bedogna atuh potong. Teu bisa usahain teh urang teh. Kamari ladang ngajual suluh pantu. Mobil anyar. BU bensinan ieu duh. Pakai meuli mobil si Prengki. Ka orang mah teu eta nya teu nyeca-nyecakeun datan. Ah, iya saya tikeun we mah meureun angsulna kamari meuli mobil. Pak, ada bensin. Jadi aing naik mayar mah. Moal, Ah manya moal berarti baheula. bedogna potong ku si Stephen tah. Maneh dia. Ih, geus bedog-bedan kitu. Awas. Nah tuh, ieu urang butuh jeung modal deui can bayaran ieu gajian kan. Deuh tah anak aing Bensin. bensin wae. Bensin naon kalau lain nah kieu lieu. Tuh. Ini abatan gaya untuk offset ge lah. Tuhan. Burek mayar mah ya. Tong teuing mayar. Moal Mayar mayar. atuh gopay tuh barang Eueuh, lah. urang hayang kuliah. Ganeng tah yang kadinya tah. Mangas lah. Bayar Ya, tuh, paling bro. bayar ya. Mana dia, Si bro? Andi Bayar, mah. bro. Nah, tuh 400.000. Geus, yuk, ini. Ini ayo ngah hutang abi mayar kitu nah. Ini mana boleh nih pusing aing. Mana ini teh jik, ari nih. Enggak boleh mayar ka kieu. Offset. Ku sabab ayeuna mah ya. Cuma bagi dua. Beut tuh, gala. Buru bos, buru. Kalem. Maneh dua, aing hiji. Urang dua. Oh bos hiji. Siap. Teh heula aing bos maneh. Mana hiji aing mah. Urang geus kagokna pesak. La ilaha illallah ulah kitu atuh urang ban bos maneh. Dorang ka maneh. Anu nantunya nuhun. Ya Allah eta dua kadeukeun. Urang hiji. Nah, ini mah emas bisa dijual. Ya balik ah. Gini. Aya nu kamari mah betuing teh euy. Kamana sia ku aing ayeuna mah beunang sia teh heuh. Alah geuning. Marana euy. Ya, zaman kan itu kangen. Tah sia. Ah, mana kunaon? Kamari. Sarua aing ge. Maneh minajong Teu ieu si ieu. alungkeun aqua ka aing. Teuing. Alah ku aing boros sabegangna sia. Boro atuh Boros ya. Teh heula. kemana? Urang begang. Maneh mah ulah ting mau diborok ku aing maneh mah salam. Terus aing budak. Ka maneh lintuh kene. Budak. Aing diboros ya. Sapat urang.